Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Seja Medar Carita Dongeng Sunda. Iya sana Aan Merdeka Permana. Dina judul Nuka Sambut di Pulasari. Di pengungsian di memunggang Gunung Pulasari, Prabu Raga Mulya diintip-intip mara bahaya. Pasukan Banten tetap miharep, pajajaran ulah tapi kadisesakeun. Jang nyalametkeun kaayaan. Sesa-sesa Pakuan pajajaran kudu dibagi dua. Sabagian mertahankeun puseur dayeuh Pakuan, sabagian deui ngajaga kasalamatan raja. Ngan bae Prabu Raga Mulya teuring rang teu hariwang. Inyana jiga geus apal pika hareupeun yen zaman kudu geus ganti. Kekuatan di Pulasari bakal beki kurang. Sanggeus Prabu Raga Mulya milih nugaskeun Patih Jaya Perkosa pikeun ngirimkeun Makuta Binokasi Sang Hyang Pake ka Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Kasugri pemirsa, tong hilap subscribe, like, share, sareng diantos komentar di kolom komentar. Tong hilap aktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Siliwangi nu ginanjar Maha Mulya Kerasakum. Cek anggana Kisalya bajuang kalawan paeh poso turtoh pati jiwaraga. Malah antukna Kisalya teh bobor karahayuan palastra di pangperangan Arya. Cek anggana beringanggu sedih. Kacipta deui ku mahalayon Kisalya ku manehna ditinggalkeun kitu bae dina sisi rungkun sisieun walungan Cisadane. Sabab manehna teu kaburu mulasara kalawan jejem. Harita teh perjuangan ampir-ampiran gagal. Saumpama teu dibantuan ku jalma nu ngaranna Kirangga Wisesa mah. Ceuk anggana. Demi eta ngaran disabit-sabit atuh si jurang rong curinghak. Sakitu manehna iri hilan teu puguh teh ari ngadengen nu jadi guruna disabit-sabit mah ngadadak eureun tur tetelepek. Kumaha ari guru aing kumaha? Sok pecakeun. Nah guru aing teh oge milu bajuang berukeun musuh. Ceuk si jurang rong bangun anu henteu sabar.
Sampai meh nembalan anggana neuteup heula ka Arya Purbayaksa naon pangna neuteub, manehna sorangan oge henteu apal. Atuh saterusna sampai meh anggana nuluykeun pedaranana Arya Purbayaksa ngajakan heula pikeun diuk dina batu lempar handapeun ka Geladegan. Kusabab tengah peuting atuh sabatae kaayaan teh mungguh poek mongkleng. Anggana ikhtiar gupay gapay neangan batu sapasang geus kitu eta batu teh dicekes-cekes. Ngan bae sanggeus kabiring aya cahaya ting gurilap boh Arya Purbayaksa boh si jurang rong ting jorowok nyebutkeun serab-serab cenah. Aduh, serap. Motong ngahorupkeun cahaya di dia tuh. Aing mah serap kieu ya. Ceuk si jurang rong sasentak bangun anu ambeukeun ka Cida. Anggana ngarasa heranin ka Cida. Nah kunaon cenah bat arembung caang. Sabenerna sanajan dina kaayaan poek oge manehna teh ari mireungeuh mah bisa eta dumeh ngagunakeun ilmu sorot kalong anu kungsi dilatihkeun ku Ki Jinggi. Ngan atuh ulah abong boga ilmu kitu maneh hantam digunakeun. Dalil-dalil mah parona oge bakal capeun sabab ngagunakeun eta ilmu teh kudu ngaluarkeun tanaga tambahan. Anggana teh malah beuki tambah-tambah herana sabab Arya Purbayaksa oge bangun anu sieun ku cahaya. Ngan untungna anggana henteu diantep sinalila mikiranan sabab geus kaburu diparak-pak deui ku rupa-rupa pananya utamana masih jurang rong loba tumanya perkara nasib guruna saterusna. Atuh ari geus kitu mah darada deui anggana teh oge neruskeun deui caritaanana. Ku manehna diterangkeun yen saterusna maranehna duaan teh jadi gabung muru ka laut kaler Sunda Kalapa. Sabab aya beja sababaraha Maryam geus dibawa ku urang Banten ngagunakeun kapal jung. Ceuk beja eta Maryam teh bakal dibawa mapai muara walungan Ciliwung pikeun ngadeuketan dayeuh Pakuan. Kusabab hariwang Maryam dicentangkeun ti sisi Ciliwung atuh anggana jeung Kirangga Wisesa teh babarengan muru-muru basisir kaler. Di sapapanjang jalan teu kurang-kurang ngalaman rupa-rupa gangguan sabab henteu boleh dibebari ku anggota pasukan khusus di Banten. Kumaha saterusna? Nah Maryam dina kapal jung teh bisa dihancurkeun ku guru aing ha. Ceuk si jurang rong meni bangun anu teu sabar. Ku teu sabar-sabarna diukna oge ngadeuketan anggana. Barang deukeut barang hiep teh kaampuh bau sagala. Aya hanyir aya hangrut rikeun kapaksa awak anggana teh rada ngised ngaanggangan. Ceuk anggana manehna jeung Kirangga Wisesa di tengah laut teh kudu papisah sabab tetela geuning di tengah laut teh aya dua kapal jung anu dua anana oge marakel Maryam. Pangira manehna mah kapal jung hiji deui bogana urang Cirebon atau bisa jadi deui bogana urang Demak. Boh anggana boh Kirangga Wisesa kudu mikhtiaran sangkan Maryam anu aya di dua kapal teh kudu diruksak. Sangkan teh bisa dipake ngajoran ka dayeuh Pakuan. Kumaha saterusna? Ceuk si jurang rong beuki henteu sabar ngabandunganana. Atuh akhirna anggana neruskeun deui caritaanana yen sanggeus manehna aya dina hiji kapal. Kapaksa kudu bitotama jeung balad Banten anu satekah pola hayang mertahankeun Maryam sangkan ulah diruksak ku anggana. Sabot kami keur galungan di kapal anu hiji. Di kapal nu itu ngabledug Maryam dicentangkeun. Dicentangkeunna kapal anu ku kami diunggahan. Atuh balukarna eta kapal teh hancur ka huru. Ceuk anggana. Ngadeng eta beja si jurang rong sorak atoh. Eta teh pasti guru aing nyentangkeun Maryam kana kapal bosong lah. Pokna bari eureuleuan seuri. Tapi saterusna anggana oge nyebutkeun yen teu kungsi teh eta kapal anu itu oge nuturkeun milu bitu. Tapikeun kaseuneu ngababela kaluhur jeung silalatu muncrat ka ditu ka dieu. Atuh ngadenge kitu pikeun kadua kalina si jurang rong teh geus surak deui bae, malah ayeuna mah surakna ge mani bari emprak sagala, badis bae budak leutik dibere cocoan. Anu ngabitukeun kapal itu teh geus pasti guru aing ai.
Ari guru aing saterusna kumaha ya? Pokna penasaran hayang ngadenge deui caritaan Anggana. Tah ari geus ditanya tepi ka dinya mah bab bae Anggana teh jempe. Nah sia make eureun dadawengna. Kumaha tuh saterusna ari guru aing? Kumaha? Hah? Si Jurang Rong tumanya henteu sabar. Sanggeus lila ngahulang daradad Anggana cacarita deui yen cenah beurang basa beurang datang di laut teh geus eueuh nanaon. Ukur kami we ngambang bade ngeukepan gentong ceuk Anggana. Ari guru aing kumaha nasibna? Kumaha sia? Ceuk si Jurang Rong tatenjra. Anggana henteu bisa ngajawab da puguh manehna oge henteu apal inya. Nah guru aing milu kocor dina kepala itu ha? Milu kocor tuh. Ceuk si Jurang Rong nyampeurkeun Anggana bari terus ngagugujrag awakna. Dipaksa kitu Anggana tetap henteu bisa nembalan datinya kudu nembalan kumaha. Miring Anggana henteu bisa nembalan secara jejem atuh ngan nging bae si Jurang Rong teh ceurik maneh jiga anu kanyerian. Malah ceurikna oge mani bari nyuuh kana batu sagala. Geus kitu jadi babaung jiga anjing. Selang-selang midangdam nyebut ngaran anu jadi guruna. Kusabab babaungna jadi beuki narikan atuh Arya Purbayaksa teh kapaksa ngabeberah sangkan si Jurang Rong henteu katetusan babaung. Acantang tupae guru anjeun teh Jurang Rong. Pokna ngadenge pamanggi Arya Purbayaksa si Jurang Rong geus langsung cengkat. Acantang tuh paehnya. Acantang tuh. Pokna nyarita nurutan Arya Purbayaksa. Nya, catang tuh. Dalamun paeh mah kudu kapanggih bugangna. Eta Anggana anjeun manggihan bugang kirang kawisesa. Ceuk Arya Purbayaksa ngareret ka Anggana. Anu direret unggeuk nganyakeun yen cenah manehna teh memang teu manggihan bugang kirang kawisesa di laut. Tupan, jadi acantang tupai euy. Ceuk Arya Purbayaksa deui. Anggana unggeuk deui. Ngan bae manehna teh cenah henteu bisa nahan kasedih hatena sabab pakuan pajajaran geus carem diburak-barik musuh. Puguh kami oge nyaho kitu. Tah, lumadak kitu sababna kami dibarengan ku si Jurang Rong teh ayeuna ngahaja datang ka wewengkon Banten. Maksudna mah taya lian. Iwal teh deuk meles ka nyeri. Apan cikeneh kami duaan teh tas nguwak ngawik lembur Surantaka. Ceuk Arya Purbayaksa mungguh bari agul nyaritana teh. Si Jurang Rong oge jadi seserian. Arya Purbayaksa geus medar pangalaman ngajorag ka lembur Surantaka mah. Angot mas Arya Purbayaksa nyebutkeun loba jalma anu dipaehan mah si Jurang Rong teh manis heurila lenggaka. Oh aing sakabeh parawan disasap getihna, dicok-cok uteukna. Ceuk si Jurang Rong iri hilan bari gegebewekan jiga Kunti. Ngadenge kitu henteu karasa bulu punduk Anggana muriding bakat kureuwas. Eta kareuwas teh malah ditungtungan ku ambek jero hatena naha cenah henteu pupuguh bet jadi ngajorag urang lembur. Padahal ceuk manehna mah ieu teh urusan politik nagara, lain urusan memusuhan jeung rahayat leutik. Angot paripola si Jurang Rong mah kalah kadibarung ku kajahatan anu pohara, sabab make kudungan nyaya orok jeung parawan sagala rupa. Ngan bae eta kakeheul teh henteu ditembongkeun harita. Mireungeuh tangtungan jeung rengkak pola si Jurang Rong jiga-jiga jalma sedeng anu ngabahayakeun. Anggana embung teu pupuguh nyieun kaributan lamun harita nembongkeun kakeheulna. Mun salse, ku aing dipitanyakeun ka si Arya naon perluna make gabung jeung ieu mangkeluh. Ceuk pikirna. Arya Purbayaksa mah harita teh keur ngabuis we nerangkeun lalampahan manehna kadua si Jurang Rong anu nguwak ngawik lembur Surantaka bari maehan sawatara pangeusina.
Mabur-mabur sote sanggeus kami duaan ngerasa taak sabab teu pupukuh make datang bala bantuan ti Surasowan. Maranehna teh jalma sarakti mandraguna. Lamun kami duaan kumaha adu hareupan, kami tang tu eleh. Kami ayeuna deuk nurutan maranehna be nyaeta waktu ngajorag deui pakuan. Dipilampah secara demit, secara rarencepan. Boh datang boh indit. Tah kami oge deuk kitu we. Urang banten deuk diintip-intip bongohna. Mun bongoh bakal dipodaran bari terus ngilas. Mabur sing jauh. Ceuk Arya Purbayaksa bari meraketkeun ke peulanana bangun anu gemes kacida. Penting ke urang ngajorag deui ka pilemburan sejen. Syukur anjeun ayeuna milu gabung. Hayu urang bapada males ka nyeri euy. Ceuk Arya Purbayaksa nepak tak-tak anggana. Anggana henteu gideg henteu unggeuh. Ngan ku sabab harita teh kaayaan remeng-remeng Arya Purbayaksa mah teu mireungeuh pasamon anggana. Saterusna boh Arya Purbayaksa boh si Jurangrong langsung sarare teu narik teu nakon deui ka anggana anu cunggelik nyarande dina dahan kai. Ari si Jurangrong jeung Arya Purbayaksa mah geus kadenge nyegrekna. Sarena matak pikahelokeun, duanana sapasang sukuna dikolawitkeun kana dahan kai, tepikeun ka guntang gantung badis bae kalong. Sapasang leungeunna sari dapek dipake mindingan harigu. Helok aya muji aya, sabab ceuk pikir anggana henteu sagawayah jalma bisa sare dina kaayaan kitu. Anggana kungsi ngadenge sok aya jalma tatapa bari posisina kitu, disebutna teh tapasungsang. Tapi anu bisa milampah tapasungsang teh ukur jalma-jalma anu geus boga pangabisa luhur. Moal mah dina jero waktu anu singget si Arya Purbayaksa teh geus boga ilmu panemu jampe pamake anu luhur kitu. Ceuk pikir anggana bari ngareret ka luhur mireungeuh awak Arya Purbayaksa anu keur ngagantung jiga kalong. Sapeupeting manehna teu bisa sare sabab loba anu jadi lamunan, malah kabingung kahemeng pasalang jeung kasedih beuki karasa nalikung hatena. Teuing rek milampah naon manehna ayeuna, sabab ari soal pangajak Arya Purbayaksa nyaeta pajah urang wak ngawik saban lembur cenah. Manehna teu kabita saeutik-eutik acan. Paling aing mah hayang maluruh indung aing we. Kusaha diwatna jeung deuk dibawa ka mana maksudna. Ceuk pikirna jadi inget deui kana nasib nyemas banyak inten nyaeta anu jadi biangna. Anggana oge jadi inget ka Ki Ginggi. Harita basa papisah teh Ki Ginggi mah nyebutkeun rek mantuan Kanjeng Prabu Ragamulya anu dipastikeun bakal dirurug ku pasukan Surasowan. Ngadenge eta beja anggana jadi hariwang kakara ayeuna manehna ngarasa melang kana nasib Ki Ginggi. Bareto mah malah sabalikna kapan nyaeta kacida ceceubna ka Ki Ginggi. Ari pangna kitu ku sabab loba beja-beja gorengna eta jalma. Angot eta beja teh jolna ti kalangan anu mikangewa ka Ki Ginggi. Henteu resepna ka Ki Ginggi teh harita teh dumeh eta jalma ujug-ujug ngaku anak ka manehna. Kudu meh batur harita tumanya anak saha manehna sabenerna. Ngarasa ngewa ka Ki Ginggi teh sanggeus aya beja yen eces ceuk batur anggana teh cenah anakna Suji Angkara jeung nyimas banyak inten. Harita anggana henteu ngarti naon maksudna Ki Ginggi ngaku-ngaku aku angga sarupa kitu. Anggana harita nyangka yen eta teh ngan ukur rek perdaya politik jang marebutkeun manehna. Sabab harita memang karasa pisan yen manehna teh keur diparebutkeun ku Pangeran Jogah Citra jeung ku Ki Bagus Seta. Kadinakeun kakara anggana bisa ngarampa kana eusi hate jeung pamaksudan Ki Ginggi. Bisa jadi cenah Ki Ginggi ngaku-ngaku angga teh ngaku anak kadirina teh ku alatan hayang ngilungan ngaran manehna bae. Kapan harita teh manehna kudu asup kana pasukan bela mati Pajajaran
Ari pasaratan salah sahiji bisa asup teh nyaeta kudu puguh turunanana jeung kudu puguh ajen menakna. Ari anggan harita dianggap henteu puguh turunan saha-sahana, da puguh kusaha oge harita teh sasat disidem pisan. Pangira anu kadua bisa jadi cenah Ki Ginggi, boga pola kitu teh alatannya bae ka manehna. Ari pangnanya sabab bisa jadi Ki Ginggi teh nenden hate kadua leutik kanu jadi biangna. Ngan ti iraha Ki Ginggi mika cinta biangna, anggana henteu pati apal. Ngan anu eces ti pihak Ki Bagus Seta harita, aya beja yen Suji Angkara teh dipaehan ku Ki Ginggi. Moal mah antara Ki Ginggi jeung bapak aing teh baheula kungsi rebutan biang aing tepikeun ka silih alapati. Ceuk pikirna, ieu teh tetep jadi ganjelan kana batin anggana. Sabab acan nampa beja anu sajelas-jelasna, ti heula manehna kungsi menta sangkan Ki Ginggi muka rusia heubeul. Ki Ginggi janji bakal ngabejakeun sok asal cenah anggana milu heula bajoang ngajorag surasowan. Janji Ki Ginggi sarupa kitu teh acan katedunan sabab ti harita loba pisan halangan harunganana. Salah sahiji halangan anu kacida gedena teh nyaeta ririweuh politik anu terus-terusan beuki ngaganggu kana keamanan negara. Boh dirina boh Ki Ginggi jadi leuwih tonggoy mikiranan nasib negara tibatan mikiranan urusan pribadina. Ayeuna samameh terus ya ditepikeun, manehna kudu geus papisah deui jeung Ki Ginggi ku sabab masih keneh aya urusan anu teu kurang-kurang badagna. Soal beja pajah Ki Ginggi, maehan Suji Angkara memang tetap jadi ganjelan kana pikir anggana. Ngan bae ayeuna henteu jadi pikiran anu kacida beratna ari pangna kitu. Sabab di sisi ti gigir anggana geus narima beja ngeunaan kalakuan-kalakuan Suji Angkara waktu keur jumenengna. Cenah Suji Angkara teh kacida jahatna ka Sugri, utamana mah jahat ka awewe. Lamun mah Ki Ginggi tepikeun kanelasan Suji Angkara bisa jadi alatan boga alasan-alasan anu kuat pikeun milampah kitu. Memang teh dipajang Waktosna seep ka Sugri pamirsa. Urang cekapkeun dugi ka dieu heulanya, urang teuneun di handeuleum geusan sampeureun, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang sampeur deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun. Mangga wilujeng kantun permios.